Bus kelompok Satgas Hanura ngaguling di Jalan Tol Ngawi. 2 jalma kacaritakeun tiwas. Kecelakaan bus Satgas Partai Hanura di Jalan Tol Ngawi, Solo, Minggu 4 Februari 2024. Dina kacilikan eta, 2 orang maut serta sababaraha orang liana anu tatu. Sababaraha video amatir nebongkeun kayaan penumpang jeung korban bus Transjaya nu mawa 50 orang petugas partai Hanura di Desa Sidolayu, Kecamatan Widodoran, Kabupaten Ngawi, Jawa Wetan. Bus katenjo ngagolir di tengah Jalan Tol Ngawi Solo, kilometer 554. Ngabalukarkeun macetna panjang. Petugas jasa marga sareng polisi ngangusikeun korban sareng dilaporkeun 2 orang maut di tempat. Korban anu maut langsung dievakuasi di kamar mayat di Rumah Sakit Suroto Ngawi. Sementara eta anu tatu dilarikan ka Puskesmas sareng Rumah Sakit Widodo Ngawi. Anu jadi sabab kecelakaan diduga kusabab supirna henteu hati-hati nalika nyobian nyusul truk. Kalau ora, ieu ngabalukarkeun bus ngabelok tuluy nabrak median jalan.